Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qala ta'ala ta'ala. Allahumma iftah li wa lakum futuhal arifin. Salamun qala mir rabbir rahim. Salamun qala mir rabbir rahim. Salamun qala mir rabbir rahim. Amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi bidarain amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bihamdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya awala lailatin min rajabin lam yamut qalbuhu idza matat til qulubu wasaballahu khaira min fawqi ra'sihi subhan wa kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuhu wa yasfa'u li sab'ina alfan min ahlil khotoya qadis tujibun naro kada filu bil albab bil maula tabil arifin. Wa qala badul ulama yang bagi ala kulli mukallafin ya ta'alamu khamsan ya ta'alaku binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi mauludihi wa isra'ihi wa urujihi wa nikahihi wa wafatihi. Sabadana orang sadayana manjatkeun puja ka Allah anu maha kawasa, ditami ku puji ku Allah ilahi robbi. Alhamdulillah kalawan kawasa mantena urang sadayana wabil khusus marurang kali ngaos isi pamegat lajeng atuh alhamdulillah seueur bapak-bapak seribu-ibu anu ngiring ngariung diung urang tiasa riung lumingkung pamprov jongop patepang wajah merbayaksa nu sakawit naon bade di madrasahnya mung dialihkeun ka masjid nya ayeuna teh janten di masjid mah supados ieu kitu gampil salatna. Itu di madrasah mah pas sok radiap geus beres teh. Pamana kitu nya. Ari di masjid mah insyaallah kitu nya kan tundar we netepan teh. Ku jalaran wengi ayeuna teh wengi kahiji sasi salat gitu. Anu sakurang mah disebat sasi Rajab gitu nya, sasi Rajab. Madag di masjid atuh salajengna sholawat wa salam pamugi singkat tampi ku paduka alam junjunan urang sadaya nabi urang sadaya anu dipuhit anu disuhunkeun anu teras-teras urang samudayana dipihara sapaat mantena anu kagungan nami nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua ka kulawargina ka para sahabatna ka para tabiin lajeng itbau tabiin mantena salajengna ku wasilahna
urang sadayana ruang riung di masjid dina wengian ayeuna bertepatan sareng malam kaping hiji malam Rebo sasi Rajab anu aya dina tahun 1446 Hijriah. Dina raraga saja ngagungkeun kana awal sasi da kujalaran dina awal sasi Rajab teh agung pisan kautamianana adanya Kangjeng Nabi pisan anu misaur perihal keagungan kautamian fadilah kamanfaatan faedah wengian kahiji sasi Rajab anu eta faedah fadilah kamanfaatan hasiah kagunaan kagenahan kabarokahan karaosan maleman kaping hiji sasi Rajab bakal dipaparinkeun ka sahabae isi pamegat sepuh anom urang kampung urang kota deuk naon bae statusna deuk kumaha kaayaanana deuk kumaha bae pendidikanana deuk SD deuk sarjana hukum jeung sajabah-sajabana ku Allah Ta'ala bakal digebrokkeun bakal dipasikeun bakal dipaparinkeun bakal dikocor golontorkeun eta kautamian wengi kahiji sasi Rajab teh kanggo anu ngagungkeunana gitunya kanggo anu ngagungkeunana tah urang syukur Allah Subhanahu wa taala nya ditakdirkeun ku Gusti dina ieu wengi malam kaping hiji sasi Rajab biasa calik di madrasah disejaan kumanah urang sadayana sejak ngagungkeun ku cara nyambut kasumpinganna sasi anu agung nyaeta anu disebat sasi Rajab. Jadi ruang riung ieu teh urang sejak ngagungkeun sejak ngabageakeun kana kasumpingan sasi nu kalintang agungna anu disebat sasi Rajab. Tah ku jalan sakitu mugi-mugi atuh padilahna ngabageakeun sasi anu agung ngagungkeun ieu sasi anu agung dina wengian kahiji padilah wengian kahijina tah ku Allah Ta'ala sing dipaparinkeun ka urang sadayanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Naon cenah kautamianana teh? Kautamianana teh cenah mangja. Saur Kangjeng Nabi ya misaur dina kitab itu Labil Albab Lil Maula Tajil Arifin kabungan anu ngaranna teh nyaeta Syekh Tajul Arifin misaur kieu Kangjeng Nabi teh man ari sajamina bade isi atau pamegat bade urang kampung urang kota urang bade jama sangsara atau jama bahagia malarat atau napi kolom berat tukang tani atau tukang daki jeung salajeng nanya eta ahya anu kersa ngagungkeun ahya teh anu kersa ngagungkeun anu kersa ngahormat anu kersa ngabageakeun gitu ieu man kana naon ngagungkeunana ngabageakeunana ngahormatna teh awala lailati kana wengi kahiji nu mana min Rajabin anu aya dina sasi Rajab. Tah saur Kangjeng Nabi sing sajamina anu kersa ngagungkeun anu kersa ngabageakeun wengian kahiji sasi Rajab itu deuk sawae eta mah. Mangka buruna teh hiji lam yamut qalbuhu moal dipaparinan poek maneh moal dipaparinan pae hate moal dipaparinan pae hate moal dipaparinan paekeun hatena gitu idamatat di mana-mana geus pararaekeun naon alqulubu pirang-pirang hatena walaupun anu sanes bae tatanggi gitu nya wargi sobat urang jeung saterusna hatena teh geus paroekeun we gitu kana perihal agama teh geus teu nganggo deui gitu jeung basa sepuh mah nah tunggul diparud
catang dirumpak gitu geus teu nganggo deui lah agama teh geus teu dianggo gitu seperti zaman jahiliyah we sate acan kangjeng Nabi diangkat Nabi jeung Rasul gitu tunggu di paru catang diruksa pokok manahna teh geus poek we moal nu poek manah geuning nya nu poek manah hal anu teu kengeng dilaksanakeun da geus poek teh manahna kemudian anu kengeng da geus poek manah ayeuna geus marunculan poek manah teh contoh sok ningali dina medsos gitunya dina eta dina HP dina sapalina jami anu poek manah ku jalaran bodoh teh atawa pinter kabalinger bodoh katotoloyo bodona teh ditembongkeun gitu kabodohanana teh atawa sok pinter pada kabalinger nyata salah nempatkeun kana kapinteran nana gitu pinter kabalinger sapertos aya nu nikah pamegat haji istri ya eta istri anu ditikah teh gaduh rai istri gitu pan dina fikih dina bab munakah ada bab pernikahan kenging sotenan eta pamegat nikah ka raina anu ditikah ku anjeunna nya rakana nikah ditikah gaduh rai gitu tah istri meunang sotenan eta pamegat nikah raina lamun rakana anu ditikah teh maot gitu baru sah eta pamegat nikah eta raina anu istri teh nya nikah eta istri raina teh cek sepurang sunama disebatna teh turun karanjang berarti abdi gaduh akinya aki pahmi nikah kasati pentingnya teu urang Cibiru pupus gaduh rai nini neno tan nini neno ditikah turun karanjang disebatna kengeng sama sah tak ciri jama anu poek hate imah kusa bodoh katotoloyo atau pinter kabalinger lanceukna dikawin boga adina kusa jomblo atau teu jomblo ge tah adina oge sami di nikah bari rakana teh teu maot kitu hirup keneh adina dikawin jadi pamajikanana lanceukna oge dikawin jadi pamajikanana eta teh haram gitu adi lanceuk ditikah ku hiji lalaki eta pantes tatina sapalina nikah anu teu sah teh nikah samitoa nyata hartos nikah samitoa teh pamegetna hiji itu tah lajeng nikah ka istri eta istri gaduh rai tak ditikah ku pameget eta tanpa mau teula istri rakana misalkan ieu mah hari rup keneh rai rakana di nikah eta disebut teh nikah samitoa sanes nikah samitoa teh sae kieu rai raka abdi gaduh rai misalkan mangari ras aya kulawarga gaduh parawan rai raka deui kitu abdi nikah ka rakana mangari nikah ka raina sanes eta mah meunang gitu tah ieu mah anu dimaksud samitoa teh rakana ditikah itu raina ditikah tanpa maot heula rakana dicandung teh adi lanceuk gitu haram teh eta teh tanana poek hate cek bahasa kolot baheula mah bisa bodoh katotoloyo teu ngaji teh jadi bodoh poek hatena teh pinter kabalinger salah nempatkeun ilmuna kabalinger poek usaha poek hate teu gaduh ilmu ge lamun dipaparinan hatena poek mah bakal lepat nempatkeun ilmuna wasuse ala gueri hadihi nyimpen ilmuna teh lain dina sakedahna eta teh tawis poek teh maka nupang bahaya-bahayana ngaos mah teh nya punten lain nalika ayeuna keur ngararaos kieu jadi santri kieu jadi santri kieu mah teu pati bahaya nya tos ngaos gondeng gitu paling ngagandengan tetangga gitu gandeng manisna tah anu paling bahaya mah geus ngajang elek jadi ajengan gitu ada nih ngajang elek jadi ustad ngajang elek geus disebut abuya gitu abuya hotel gitu tah abuya satria baja hitam gitu. Abuya
gitu. Geus jadi abuya tanu bahaya mah. Naon sabab mah geus jadi ajengan mah, geus jadi abuya adani pan ngaruh pisana ka jami-jami ka masyarakat ngaruh. Jelema teh kusabab ningali ajenganana. Gitu, kari-kari kan jamina teu gaduh filter, teu gaduh ilmu. Naon anu diucapkeun ku eta abuya gitu. Pasti diturut. Nah eta anu paling bahaya geus jadi abuya bade geus kieu tah. Ayeuna mah teu bahaya mungkin geus jadi ajengan nu bahaya mah. Mata fasadun kabirun fil ala mina alimun mutahatikun wa jahilun. Bakal rusak agama nu aya di alam dunya ieu ku sabab rupi. Hiji alimun mutahatikun, jama nu ngarti tapi poe hate. Jadi ilmu nate waduse ala ghairi adi nyimpen ilmu lain dina sakedarna. Gitu. Model tadi teh mama abdi teh nikah karakana. Gitu. Tas geus mau encan. Daraina mun didemplon bahenol. Eta kumaha lamun raina ge sakanteuna kapalangnya deuk dipikak ku abdi mama gitu. Tak usah si mama si abuya eta. Poek hate meunang. Komo jeung aya duit amplop badag mah. Di itu 5 juta. Meunang. Meunang gitu. Yut meunangna geus kitu. Meunang. Padahal boga ilmu ceuk anu naros mah. Tapi ku sapoe hatena dipoekeun hatena teh otomatis. Anu kaluarna teh matuaan lain dina sakedarna. Buat muse ala ghairi hadi. Meunang padahal mah haram. Teu meunang kecuali maot heula rakana neme tak turun ka ranjang. Tah anu paling bahaya mah eta tah mate. Nu paling bahaya mah tos janten abuyana kitu eta. Mereka mono dek ajengan kita, ajengan eta. Besok beuki seuri nya naon? Eta maraos matbaan sagala rupa teh, sagala kengeng. Mama, abdi judi, astagfirullahaladzim, dosa sia, dosa, istighfar sia. Dina neraka sia dikulub jeung mama eta teh. Dikulub sia neraka bagian sia anu wau jeung tukang neraka mah. Tapi kengengnya minta abdi kadia teh kamu mama ya 5 juta alhamdulillah. Kok halus itu mah kumaha dosa tentu ari mere mah gitu. Taresep itu cenah abuya itah mah itu judi kengeng gitu. Tah eta poe kate jang. Tah eta poe kate teh disebut. Zaman nu poe kate teh. Mata lamun geus poe kate mah bahaya. Mata saur ulama bakal rusak ieu. Alam dunya ku jalma alim anu poe hatena diruksak. Tadi teh cer mama ita ge kenging judi asa mere pan cenah itu. Pikeun surga teh nu mama ita nya lamun warung tah nu diade. Nomor kadua jahilun mutanasibun. Ya tak ceuk bahasa urang mah nu bodoh so nyaho atawa nu bodoh kato. Nauzubillah. Tah. Kitu nya poek hate jeung seueur deui poek hate teh. Zaman ayeuna bubre contoh. Nini sakumaha ceuk lagu baheula Kang Ucu. Nini make begi ka jalan. Dicarekan ku si Aki ngalawan pais tutut pais keong. Mobil Kang Ucu aman mobil agak leong kemana anak karung gitu agak leong itu teh lagu baheula teh enak barukti nini make begi lain begi deui enak mah nu merete teh naon ada legging atuh nini kulitna ge dibetot mereahan dia sotkeun ngajepret. Payot nenena bisa dipake nyeun popoe nya. Mayangan nanti ini. Bisi murah make jepitan teh. Nah ini ajan teng wae kincuk keur moe. Dina na ieu dina. Ini.
lama kayak begi kayak era kene rada nya gede gitu pan begi mah nya teu ngetat tah ieu nama lain make begi teh make legging teh aduh ini make legging sagede namanya leunceutna meureun sagede naon itu kaluhur make kaca panon hidung dilipan urahnya kak tuluy make topi ka mana nih ngejim siapa lonong gitu abang ku salakina ku si Aki da geus poe katena teh ngalawan gitu ka mana sia teh aing ngejim gitu untungna pais tutut pais keong mobil butut ditajong di Aki jubar ka balong gitu. Baru ti eta teh lagu tapi sindiran awal akhir bakal kejadian kayak eta. Tah poek ate teh sinini teh. Poek ate. Oh siapa oge sok ngejim. Pokna teh cenah meh lempeng tulang meh teu bobok bongkok gitu. Zaman ayeuna masyaallah. Oh. Poek ate leuwih bahaya. Poek ate leuwih bahaya. Kemudian eta poek ate dicana ka kuburan. Sedangkan listrik teh tedugi ka makamnya ada nih. Najan luareun makam teh dilistrikan gang, dicileles dilistrikan. Tapi kuburan mah teu dilistrikan, listrik tedugi ka makam. Nya makam teh di jero teh, kuburan teh poe, nya anu maotna oge poe hate beuki camedem meureunna. Terus sedangkan listrik tedugi kana alam pakuburan. Tabutuhna supaya caang di pakuburan teh daya kajabi caang hatena caang pakuburanana oge sami bakal gitunya gitu. Waktu sulmangjang teh amang listrikan kalau beuteun jang naon kalau beuteun teh ngaruh. Da eta mah tempat panyimpenan jasad. Ari alam kubur mah nyimpen panyimpenan ruh benten deui. Gitu. Tah, lajeng idama tatil qulub. Gitu. Sing sajama nu ngairup-irup. Wengian ka hiji mode ayeuna. Nu ngagungkeun, nu ngahormat, nu gadama-dama wengian ka hiji sasi Rajab. Maka dijamin moal poek hate, moal pareum hate, gitu moal poekeun hatena, moal pareum hatena kadituna moal sempit hate. Ta eta nu berat mah sempit hate. Dibere bunga lain bunga dan geus sempit hatena teh kado naon dibere sajengkal hoyong sadeupa dibere sajeupa hoyong itu sameter ka ditu da hatena sempit teh teu aya rasa syukuran itu teu aya rasa syukuran sempit hate tah pikeun jami anu karsa ngabageakeun sasi Rajab ngagungkeun sasi Rajab ngamulyakeun sasi Rajab dijamin moal paeheun hatena moal poekeun hatena dina waktos jami-jami geus pararoe hatena halintang muda ayeuna adaninya bertepatan sareng wengian tahun baru Masehi nya eta teh nya Rajabna malam kaping hiji 1446 nya Masehina ge malam kaping hiji 2025 tupan teu kakuping sampaikan nyambut kasumpingan sasi Rajab innalillahi wah eta mah da epeh si koten di bararekem si koten geus aya nilai geus di bakam pami deuk ngam di non ote teu kating eta sana bisi bos eta mah kitu nah kitu urang deuk pangharupna deuk cara Yamaha terdepan gitu koten aya nu hitut yung hitut itu kadenge gitu. Kaliwat ceutik ini ulah aya nu maot mah. Teh bapana wow. Koten. Bari ngisrup teh nya leho. Bapak. Ngilu. Hayu jang moal jadi. Alah masyaallah. Itu idamatatil qulub tam ayeuna. Tak mungi ayeuna geus beres urang nyambut kasumpingan sasi Rajab mending kena bobo selama tidur pati berat lah gitu ten
najan ente geus newak hayam ge nya geus ngarungan jagong geus sare teh tos bobo lah nya saur mama gentur sasangem cenah dina wengi ieu mah ulah jualan barang anu sok dipake nungguan pergantian tahun Masehi bisi poe kate di antarana nu sok dijual model non waktos kieu teh non jagong gitu hari ti payuna tara jadi tukang jagong gitu dia mah musiman ulah sok poe kate mangkani ayeuna pan nu paroe kate teh geus mulai seueur ulah boboe lah tau geuning geus pada hafalnya boga kaistimewaan masing-masing agama teh jamwarenya umatna model Yahudi ngabejaan teh ku trompet Nasrani ku lonceng tukang esek keleneng Majusi ku sieun tadina tahun baru mah kumplit nya anu tilu eta teh aya lonceng salajengna naon deui seuneu ras trompet aya eta teh nu ngalakukeun teh lain batur urang urang gitu satria meuli trompet anu alhamdulillah tah geus ti siang teh aya nu tuap tiup teh aya nya pepetasan nu kakuping ayeuna mangabdi tara nya seuneu teh eta teh nya lonceng gitu tah kayak di Sarada jam 12 mah di gereja-gereja teh di Sarada tuluy di pura di nya Majusi teh hidup budak nyarineut seuneu tah tah jelema Islam jam 12 teh ngaradak riweuh mota nyata bari babakaran teh nyata nyeungeut kemang api pan eta seuneu kitu seuneu teh Majusi teh lama Majusi satuluyna knalpot teh digentos ku motor nang nengnong teh tah eta mah trompet gitu tah engke lonceng nama itu tah eta nu nyababkeun kana poe kate urang teh mata tekeng heran nya lamun tiap tahun siar agama Islam lain beuki sumanget diagungkeunana sapertos urang nyambut tahun baru beuki hoream nya hawana teh maksudnya kurang-kurang nama beuki hoream sabab dipaehan hatena kurang kene alhamdulillah urang dina wengi ayeuna tiasa ngariung padilah ngariung dina wengian kahiji sasi Rajab urang mah saja ngagungkeun kana kasumpingan sasi Rajab lain bade sejak tahun baruan nya sanes urang mugi-mugi padilahna teh ku Gusti sing paparikeun ka urang di antaran tadi teh bakal gitu lam yamut qalbuhu moal dipaparinan pae hate moal dipaparinan poe kate contoh poe kate nu tadi teh moal dina waktos jami-jami tos poekeun hatena gini mayunan anu geus poe kate mah mangnya sok lieur kana otakna teh meuni teu asup-asup eta pamajikan paling geus dikitu geus dikir diomongan teh meuni lieur dijenger teh eta teh geus poe katena jadi geus poe mah teu tiasa di kumaha-kumaha deui kitu we urang liurna Masya Allah salajengna wasoballahul khaira min fawqi rasi ku Gusti ke bakal dipupruk mun-munanana bakal dipupruk salirana kumang rupi-rupi kasayaan anu mana dilebetkeun ti luhur kitu tina masakan bisa dina masakan teh liang anu mangrupikeun mun-munan nyut-nyutan tak nyut-nyutan ayeuna ieu mun-munan teh ku urang dicalikeun mana diniatkeun sabab mana jeung mun-munan teh nama nyingkron ieu mana hate nu dugaan hate teh nya dug-dug tah aya dug-dug di sada nut-nutan ieu oge nyem-nyeman tah si mun-munan teh tah antara mana jeung mun-munan teh sinkron mun-munan diibaratkeun sinyalna tah ieu kuotana teh pulsana dina mana
Tah wasuba koe ku Gusti asupkeun ka saya. Tah eusina eta kuota teh eusina eta pulsa teh mangrupi-rupi kasean lamun diaktifkeun teh. Kitu kasean sagala rupa. Min pokirosi suban. Bari ku Gusti teh dilebetkeunana teh kitu suban. Disakalikeun mangrupi-rupi kasean teh diasupkeun. Di kasae diasupkeun wa kharaja min dunubi. Salajengna ku kasaean eta teh mangrupi-rupi dosa-dosaanana dierem. Dileungit-leungitkeun dierem. Dihilang-hilangkeun kaluar tina pori-pori. Da urang mah kudu apal we. Matang dina wengi ayeuna teh sae lamun urang ngalap barokahna nyayogikeun sarta cai kanggo ibah. Kitu tah supados langkung-langkung barokah kitu kanggo salira urang sadayana. Wa kharaja min dumi kayomi waladatu umu sehingga ku bersih-bersihna salira urang tina mangrupi-rupi dosa ku berkana ngagungkeun ieu wengi tah mangka eta jami teh saperti murang kali anu bersih dina pada sapertos neme dilahirkeun mulu janten ibuna gitu bersih. Tah bila mana geus bersih kitu mah lamun anu tos bersih pun tapenta ka Gusti nya pun tapenta naon dina wengi ayeuna. Ima ayeuna tong ke wengi khusus. Ku Gusti moal aya anu dipungpang kabeh bakal dikuku. Ngan dikobulna ku Gusti teh aya dikobul kang urang, kang kulawarga, ayeuna jeung teh. Aya nu dikobul kang urang mah teu, tapi kang putra dipasikeun ka putrana. Doa nu janten Ibu Ramana teh. Kitu. Dipasikeun eta mah. Nah, aya kitu dikobul teh. Aya anu langsung ayeuna karos ku urang, ku kulawargi urang, aya pun ngadoana mah dipasian mana ieu caang mana teh. Tapi anu dipimaksad mah asa acan karawas. Tapi ningal putra. Nah, budak urang jadi robah. Sakumaha nu dipikayan urang teh aya di putra. Oh, berarti dikobulna ku Gusti dihadiahkeun kanggo putra sami keneh. Eta teh putra urang janten kabungahan urang sebagai sepuhna. Itu salajengna wayasfaul lisabi alfan min alil khotoya. Andaikan punten dina wengi ayeuna enjingna teh maot. Kitu nya ku agung-agungna kautamian dina wengi ayeuna wengi kahiji sasi Rajab ka urang teh pupus. Tah ku Gusti bakal diistimewakeun. Tina sapalina istimewana teh bakal ditugaskeun ku pangeran lewat malaikat supados tiasa nulungan. Kitu kajami jumlahna 70 anu eta nu 70 teh ahli dosa anu geus dicatet engke dina poe kiamat teh eta jami asup kana neraka. Sok tulungan ku salila berkana ngagungkeun maleman kaping 1 sasi aja urang teh ngemut. Saha anu kudu ditulungan ku urang? Da urang teh apa? Saha ieu teh anu geus dicatetkeun asup kana neraka teh. Da urang teh teh cocorowokan di alam pakuburan teh. Nyorowok saha nu ngawitan nya ta ka Ibu Rama. Anu dicorowok urang teh Ibu Rama. Apa? Gitu. Mah, lamun teh ngawalerna teh. Ieu apa di dieu mah di dieu bari tu bentes nya. Duh, siga nu sedih. Kayak dipilarian ku urang. Tah, anu ngagungkeun wengi kahiji sasi Rajab mah. Dipilarian. Pernah jeung janten sepuh bingahna luar biasa. Pas sepuh tos pangpayuna pupus, urang pupus. Nuturkeun tetepangna gitu. Bari tetepangna teh dunya akhirat. Urang di dunya itu di akhirat enak ditepangkeun. Urang ku Gusti lewat malaikat dipaparinan kaistimewaan tiasa nulungan 70 jalmi anu eta 70 teh geus aya catetanana bakal asup kana neraka dina poe kiamat. Ngan ku satacan kiamat acan di kana neraka teh namanya disiksa di alam kubur kitu. Urang disauran apa emak nani lalaunan. Urang disampeurkeun ku ningalna ku tepangna ge bina. Ngan bila teu disiksa teh urang sedih. Ditaros apa mah nah ieu apa mah teh ieu teh geus aya catetanana asup kana neraka sabab dosa apa mah teh teu cukup ku didoakeun tahlil geuningan
teu cukup ku itu ku ieu da ieu mah aduh nablok pisan gede dosana. Kaduantoskeun abdi ku berkah ngagungkeun malam kaping hiji sasi Rajab dipaparinan tugas ku Gusti lewat malaikat dimangakeun nulungan 70 jalmi. Anu geus aya catetanana eta jalmi teh asupana meme nulungan batur apa emang heula gitu tuh. Tuh bunga. Tah di dinya mah mangnya moal aya anu ngaranna kolot jeung budak. Tah silih suntrungkeun asupana neraka mual. Nah saun eta jalmi mah gaduh tugas jang nulungan anu geus puguh bakal asupana narakana berkana ngagungkeun munian kaping hiji sasi Rajab. Moal silih suntrungkeun kana neraka. Justru eta putra teh bade nulungan. Nah itulah tina sapalihna sesemplekan murang kali anu sok. Nah urang teh ayeuna teh keur diajar jadi murang kali gitu. Tak ieu teh diajar jadi soleh teh. Gitu, tak penak jadi sepuh teh moal nyungkrukeun kana neraka. Ma apa aya? Ieu teh lah. Asa urang teh campang jeung mitoha deui ieu teh. Mitoha teh disauran. Urang ieu di dieu ieu bukti laun ieu sorana teh. Bulu keur disiksa. Bunga teh ngabring teh jeung apa emak urang nyumpingan ditaruh. Heueuh amal ibadah mah osok. Itu ieu osok budak ngadorakeun osok ngan teu cukup geuningan. Jang ngalaan dosa apa emak mah. Teu cukup mak teh geus jeung apa geus aya catetanna dina neraka. Tah diwartoseun abdi ku Gusti dipasihan tugas. Jang nulungan jami anu sidik asupana neraka jumlahna 70. Meme batur ieu mitoah heula gitu. Di dunia dibere kanikmatan dibere budakna. Boga sawah sajengkal teh nya nu teu kudu diorea mah. Nya mah teh kudu diorea namanya kan nyecep kitu. Tah masa bunga itu. Tak eta diemut karek 4 boga deui bonus 60 genep teras teh. Tah sehingga ke mamang jang eta nu 70 teh di aduh ni saeutik. Mun 70 atuh ayam sabaraha ribu gitu. Naon sababna ti dinya teh kainget beuki lomba. Urang teh boga CS cek mangyang teh. Jeung manehna teh sok kitu ieu asa atuh hayang panggih jeung CS. Boga dunungan urang teh. Mana dunungan ngan kuota urang mah geus beak ta 70. Tah kitu mah. Kurang teh 70 teh udah 70. Urang teh loba kainget ngan meme kabatur teh diapikan kulawarga. Terus kaluhur hayang apal aki. Urang teh dacan papanggih jeung aki nini teh. Tah digeroan sayang apa jeung uyut disauran ke bukgok para apa gitu. Di nararaga urang teh eudeuh nulungan ku berkahna ngagungkeun mungian ka hiji sasi Rajab Gusti dipaparinan kakawasaan ku Gusti surat sakti cik basa ieu namanya surat sakti biasa nulungan 70 jami anu geus dicatetkeun eta jami teh asukana neraka. Gitu. Qadis dal jabuna ro tasakuma dina kitab Labil Albab damelan Said Tajil Arifi. Itunya. Tah ieu kaagungan ngagungkeun munyan kaji sati aja. Tanya tadi antau istilah eta sakitu. Kalajengna urang eusinya ieu si Rajab teh ku kumaha rupi-rupi amalan ku jalaran sasi Rajab teh ngagentos sasi Jumadil Akhir biasa abdi awal sasi sok gaduh amalan ngaos surat Tabarok urang ngaos surat Tabarok amulku terus didoana teh digentos sasi Jumadil Akhir ku sasi Rajab aya dina ieu doana nya tah urang ngaos Tabarok terus urang ngaos sholawat kitu nya lajeng aya kautamian deui dadina kita dicana kitabna cek sunahna pikeun anu tos pupus mah sumping sasi Rajab mungi ka hiji lajeng ke sumping maleman kaping 27
aranjeunna teh dibebaskeun di alam pakuburan gitu. Dibebaskeun janten alam pakuburan aranjeunna teh lamun nu disenteng nu dipenjara nu dikeum nu naon teh diperekeun ti kawit tadi asar dikeun ka ayeuna duikeun ka engke asar malam naon bener malam kemisnya malam kemis ka anjeunna teh dibere lapar anu di kuburan teh dibere hanaang dibere kasieun eta lapar teh peryogi katuangan hanaang peryogi heueut kasieun peryogi anu ngabebetah eta teh mengharap sadayana ge ka kulawargina supados ngintun barokah tina amal-amalanana supados janten katuangan supados janten eueutan supados ngabebetah di alam pakuburanana. Terus gitu sacacan wasabarok doa akhir sasi jeung awal sasi urang hadiah gitu kepal ba ibu rama mangga sebatan komun terang mah akin ini sebatan sadayana kayak gitu nu batal abdasula mangga abdasula nu bade abdas mah urang ngaos tabarok sareng doa ieu nya mangga